Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Ulah ngahukuman batur supaya maraneh ulah dihukuman ku Allah. Sabab sakumaha maraneh ngahukuman ka batur, nya kitu keneh maraneh ge bakal dihukumanana ku Allah. Lamun maraneh ngukur kitu ka batur, maraneh ge bakal diukur kitu ku Allah. Kunaon nelek-nelek tatal dina panon dulur, ari balok dina panon sorangan diantep. Kumaha? Rek wani ngomong ka dulur maraneh, cing, eta tatal dina panon urang pangyabutkeun ku kuring. Padahal dina panon sorangan aya balok. Nu marunapek, pikeun heula balok dina panon sorangan, kakara bisa awas mangyabutkeun tatal tina panon dulur maraneh. Ulah mikeun barang suci ka anjing, supaya anjingna ulah malik ngarontok ka maneh. Ulah mikeun mutiara ka bagong, sabab tangtu eta mutiara bakal diidek-idek. Kudu menta tangtu bakal nampa. Kudu neangan, tangtu bakal manggih. Kudu ngetrokan, tangtu dibuka pantona. Sabab nu menta tangtu dibere, nu neangan tangtu manggih, nu ngetrok panto tangtu dipangmukakeun. Di antara bapa-bapa di dieu, aya anu kalah ka mere batu, lamun anakna menta roti. Atawa lamun anakna menta lauk kalah ka dibere orai. Sakumaha jahatna maraneh ka anak mah, tangtu merlukeun mere anu mangpaat. Komo deui rama maraneh nu di sawarga, moal teu mapari nu mangpaat kanu nyuhunkeun ka mantena. Jieun kahadean ka batur, sakumaha maraneh oge hayang meunang kahadean ti batur. Kitu maksudna hukum Musa jeung piwuruk nabi-nabi teh. Kudu milih asup kana lawang nu sempit, sabab lawang anu rubak mah berasna ka naraka. Jalan kadinya gampang, nu matak loba anu kadarinya. Sabalikna lawang anu sempit mah lawang kana pihirupeun. Jalana memang hese, nu matak anu kadarinya mah ngan saeutik. Sing awas ka nabi-nabi palsu. Datangna ka maraneh make ulat domba, tapi hatena mah hate ajag. Maraneh baris nyaho ka maranehna tina tingkah lakuna. Rungkun cucuk moal buahan anggur. Tangkal cucuk moal buahan kondang. Tangkal alus buahanana tangtu alus. Tangkal goreng buahanana tangtu goreng. Mun tangkalna sehat buahanana moal goreng. Mun tangkalna goreng buahanana moal alus. Tangkal nu goreng buahanana tangtu dituar tuluy dialungkeun kana seuneu. Jadi nyirikeun nabi-nabi palsu teh tina tingkah lakuna. Lain anu ngan samet nyambat ka kami, Gusti, Gusti, anu bakal asup ka sawarga teh. Tapi anu ngalampahkeun pangarsa ama kami nu di sawarga. Dina poe kiamat, loba nu bakal ngaromong ka kami, Gusti, Gusti, ku pajenengan Gusti abdi parantos ngadongkapkeun amanat Allah. Ku pajenengan Gusti abdi nundung setan-setan sareng ngayakeun mujijat-mujijat. Ku kami bakal diwalon. Kami teu wawuh ka maraneh. Geranya lingkir, durjana-durjana. Jadi, anu ngabandungan ieu piwelang kami jeung terus ngalampahkeunana, eta ibarat jalema pinter anu nyieun imah dina luhur batu. Imahna katinggang hujan gede, katembrag walungan caah, katebak ku angin ribut, tapi teu daekeun rugrug
sabab ngadegna dina luhur batu. Sabalikna, anu ngadenge ieu piwulang, tapi henteu ngalampahkeun, eta ibarat jelema teu boga pikiran, nu ngadegkeun imah dina luhur keusik. Katinggang hujan gede, kateumbrak walungan caah, katebak ku angin ribut, bruk imahna runtuh. Ruksakna kacida. Yesus liren nyariosna. Jalma-jalma maniharookeun ku carana anjeunna ngawulang. Beda ti guru-guru agama maranehna. Anjeunna mah ngajarna teh pinuh wibawa. Sakieu dawuhan Gusti Allah.